Om kunaha. Aduh. Kunaha. Asup angin, aduh. Aduh, Om Ius sih gak biasa piknik, pengen ikut piknik. Ya iya, mabok. Jil minum. Ini Om, minum. Embung dikobok. Ayo om, mending kena piknik ayo pikniknya di Ukbek kieu teh. Aduh. Ayo. Lulus orang mah. Mending ulin teh ngajak kami pan biasa Seram jeung Yuyus. Nyao euy. Ana mah sada hoream ya jeung Yuyus teh euy. Nah, sama sikapna teh beda. Naon ketami teh. Semu judes kitu. Nyao. pantesannya. Si Sugina teh diajak. Ih, si Sugi mah keur ieu aya nama. Sakola bahasa. Pandek mangkat ka luar negeri. Oh nya, ka luar negeri nya. Diajak ku si Dina ge cenah ge. Moal bisa cenah. Dek ieu sakola bahasa. Geus jaleh aya mah. Ulah ngomong penting golongan kabogoh lah. Maruyang aya mah geus urang teh keur OTW aya apa nya. OTW tuh stigma teh pemandangan Tuh bagusnya. Saya nangan dinu ya. pemandangan anu anyar ya. Selah jil ke mau ulah mawa Om Ius. Nyapekeun Om Yus mah. Iya ya. Gak tahu kalau bakal kayak gini tuh. Ambu. Mana iya ai kalalaki mah abang ka babaturan mana teu sing tulungan ai ka awewe teh mun ngarabi banget mun marepes sigareung wayah magrib. Ya udah, maaf Om. Yuk ayo cari pemandangan yuk. Ayo. Pandidi itu bagus, bagusnya orang teh dapat ngegerem. Lah, itu orang lembur kene Leng. Nyaho. Tadi teh barang banyak. Hanya menginjal kan di. Ya, kesasar tadi teh. Kebun raulan kasasarna. Tadi itu. Jalan kebon. Jil, Bing. Enak geus lah ulah langsung ngahiji jeung golongan budak lembur teh ulah jeung budak urang kene misah bae lo. Pupurieun di lembur lan ngagurunduk bae siga domba. Aduh urang memeang yuk teh ulah. Da kami gak embung hiji jeung ieu mah disangka babaturana. Eranya urang. Sia nya orang sing disangka babaturannya. Oh nyang ayo. Duh, lami pisan lo diantosan teh. Cewek ngantosana di ditu. Duh ya Allah, pemandangannya indah pisan. Tapi hanjakalna teh sareng Augi nuju sibuk sekolah Ugihna. Teh Tina diajak nuju sibuk kuliah, tapi tina naon lah, da mah sorangan oge teteg. Tunggu anjir. Ayo, ayo Om, ayo. Aduh,
kasihan ya Om ya. Si Cobing udah jauh-jauh ke sini malah ditelepon sama bapaknya disuruh nyupir. Bergerandongnya. Mas kajian lah Jil. Ada pegawai mau bisa ditunda Jil. Mas kajian keur digawe malahnya. Keun bae geus urang mah urang baheula kajian sugan bae apal urang baliknya. Iya. Capek Jil pertanyaan belum tadi. Kita OTW ke Jati Gede mau ngapain aja Om di sini Om? Lah, nyanduk ngajala. Orang tenggakan dulu gitu. Bala-bala lauk tele. Nduk ngeprak gitu. Ngajala. Om, banyak ikannya ya Om? Ikan apa Om? Ikan bogo Om? Nyalain lan bogo di dia mah. Laukna teh lele. Ikan apa Om? Lele. Sekali lagi Om. Lele. Sekali lagi Om. Aduh, bewer mana marapes garung itu ya maghrib. La le la le la le la le la le la. Teh Yuyus. Oh ya. Mangka cemsanya ka dieu. Naos ya? Tadi diajak ku kami teh embungeun, curiga. Lah, na Yuyus. Tadi teh Alim diajak ka dieu teh. Ayeuna jeung saha ka dieu na? Lah nya kumaha Yuyus bae rek hayu rek henteu. Da Alim jeung Aririn mah orang teh PHP. Ya maaf da kumaha. Tah, ayeuna Yuyus rek ka mana deui? Rek jalan-jalan ka mana deui? Tos uwihkeun kieu. Nya rek jalan-jalan ka Purwadadi. Uihna jalan ke Bon Emes. Tos tekengnya harapkeun abdi. Abdi mah tos gaduh nu sanes. Seandainya kau ingin kembali, ku tak mungkin terimamu lagi. Kau terlalu menyakiti aku, meski cintaku kepadamu terlalu dalam. Ayeunaan. Biasa Om, percintaan. Patah hati. Jen. Nah, orang pindahnya jalan-jalanannya. Orang lu dituting dah aya Yuyus. Anak gah tetenya. Pindah bae orangnya. Oh, mending kana kali teh. Saya dulu gini. Ayo. Nya. Nya. Pentingnya ayah. Ada, Jen. Anggap di bae. Anak ya. Kumaha mu? Udah kumaha ayo mah. Kebetulan sengaja. Neng, Arya sana, Neng. Sanes saha Yuyus eta mah teh saya. Salahku mencintaimu, menyayangimu terlalu dalam hingga kini. Jen. Nah, bener lo. Penas. Sukaruah teh teu bagus rasaan kieu euy. Tardis ya euy. Aduh. Aduh, Aduh, nah. kuat kieu aing mah. Jadi hate euy.
Nyada kumaha euy ai hate mah ubarat grup hate deui. Kumaha nyeri hati Ai Aririn kunaon? Ai keur OTW mantong sok sedih atuh. Iyon dah, gitu gara-gara si Yusna. Lebih miliknya si Reja daripada si Ririn. Sedih. Geus ayeuna mah ulah sedih, mending kene jalan-jalan jeung da. Mana? Jalan-jalan ka Jati Gede, nah jalan ka Dipaten. Yeuh, sing gede hate. Lamun mantan rek jadi panganten. Coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba ku hiraukan, malah tambah sayang. Engkau yang ku rindukan, kini dimilik orang. Meski kau telah menghilang, di sekian tetap sayang. Piknik bagus ini. Udah Om, jangan maluin-maluin saya dong Om, udah. Piknik. Kurang apa? Udah, jangan maluin-maluin saya lah, lihat banyak orang. Maaf. Tapi gak apa-apa Om, saya juga bahagia. Piknik.